Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sateu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang naneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet nami Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, panglenyepan dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Allah nu kersa ngadangukeun. Dumasar kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 dugi ka 17 sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu kalima anu unggalna kieu. Aya sora kadangu ku kami, sora nu gempeur, sora nu sieun nu taya katengtreman. Para mitra, Romo YB Mangunwijaya dina buku Naraga Widya netelakeun hartos atanapi makna kecap ngadangukeun nyaeta ngarepehkeun soanten pikiran katut pangersa diri nyalira sareng sejak muka manah kangge nangkep atanapi malire kana soanten sareng pangersa batur. Dina tindakan ngadangukeun ieu sami sareng ngabandungan urang masihan manah tur pikiran urang kangge soanten sareng harepan batur. Para mitra, Nabi Yeremia ngembarkeun wartos pangharepan pikeun umat Israel nunuju nandangan hukuman balukar pegatna kasatiaan aranjeuna ka Gusti. Israel seueur dosana sareng jarahat ka bina-bina. Kitu dicarioskeun dina kitab Yeremia pasal 30 ayat 14 sareng 15. Nanging Gusti nyatakeun janji pamulihan margi anjeunna ngadangu jumerit umat Israel. Timbalan Gusti ngalangkungan Nabi Yeremia, aya sora kadangu ku kami, sora nu gempeur, sora nu sieun, nu taya katengtreman. Gusti kersa muka manahna sareng ngadangu soanten nu galeumpeur, nu jumerit bakating ku sieun sareng taya katengtreman, nu nandangan hukuman balukar ti dosa aranjeunna. Gusti maparin pangapunten sareng janji baris mulihkeun kaayaan aranjeunna. Para mitra, Allah kersa ngadangukeun soanten ciptaanana. Kumargi kitu tos sakedahna urang oge nyayagikeun diri kangge ngadangukeun atanapi ngabandungan batur. Urang ngarepehkeun kahoyong tur pangersa nu aya dina diri urang sareng muka manah urang kangge ngadangukeun soanten sareng harepan batur. Ku tindakan ngadangukeun relasi cinta kanyaah teh janten nyata. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti, rehna Gusti salawasna kersa ngadangukeun paneda satiap umat nu sasambat sareng jumerit nyuhunkeun pitulung Gusti. Mugi Gusti kersa nuyun abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Mampuhkeun abdi sadaya oge nyayagikeun diri kersa ngadangukeun sareng ngabandungan soanten sareng harepan batur. Janten batur pikumaha satiap jalmi nu mariyogikeun. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kana sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.